asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu tarif kat etakieu itu pun jadi mungkirai sulaya kamu mau tarodudun tapi pun diwakili nasiun andalilin pamanggi anu jaji muntekena owa kincir anu akur jengkukina sandi barengan pangakuan ari tarifna tasdik eta kieu mali dinani wal qabuli barengan pangakuan sarta panarimaan ari segatna tasdik eta kieu raditu billahi rabban islami diriman Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama ridho anillahi kagusti Allah rohana bimameran wa bil islami Rasulan salam abdina rasul bil qur'ani salam anak Qur'an imaman ilang opadoman wa minina salam zaman iman abiduduludan. Para hadirin sahadat anu neme komentar asaduna eta teh sahadat munjin anu persoalanana lain masalah katalar tapi kudu dieusikeun kana hate nganaon nu dieusikeun kana hate lamun teu katalar heula asaduna padet maripat jeung naon tasdik. La ilaha teu aya deui pangeran anu maujud. 1 2 anu hak diibadahan. 3 anu hak ditaati parentah jeung laranganana. Ilallahu angin Allah. Kitu sadat munjin
ayeuna bade ditatar hiji-hiji. La ilaha teu aya deui pangeran anu maujud. Teu anu wujud pangeran. Lamun tekadna kieu ari pangeran Hindu eta Brahma, ari pangeran Majusi eta Sene tapanon poe, ari pangeran Buddha anu, ari pangeran Kristen anu, ari pangeran Yahudi anu, ari pangeran urang mah Allah. Ta eta omongan siga bener tapi teu bener. Sabab tahu kan berarti aya pangeran mah nu loba, pangeran anu dewa anu ngan urang mah mangerana ka Allah. La ilaha illallah nu dibaca ku manehna teu sah. Sabab berarti merena omer dina hate ayana di pangeran dianti Allah ngan ku manehna teu diakukeun. Nu mawi la ilaha teu aya deui pangeran anu maujud. Kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin baru sah mengatakan la ilaha kalau sama sekali di dalam jiwa tiada seorang pun, tiada sepotong pun, tiada setitik pun yang menjadi Tuhan kecuali Allah pen. Satungtung dina hate aya keneh toleransi pangakuan yen sanyanyana Brahma teh aya sareng kitu ngan urang teu ngakukeun. Sanyanyana Trimurti teh aya ngan eta lain pangeran urang. Malulu sapertikeun rayapna presiden di dunia. Sanyanyana Presiden Tito nu maot kamari aya ngan lain presiden urang. Sanyanyana Presiden Carter aya di Amerika ngan lain presiden urang.